Disebut apotik teh waya gering mah dipaksa ku Gusti Allah. Cager dipaksa ku Gusti Allah. Paeh siapa mah pertahankan coba paeh, coba moal bisa paeh al-qahiru fauqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Nu mantak tak urang lamun geus boga rasa jaka begenang Allah ieu geus bete kudu kukumaha usulkeun ka Gusti Allah jaka begenang Allah ieu nagara pinuh ku korupsi nang Allah atau anu perlu disalahkeun teu aya. Ai kos kitu mah tuh diantepkeun we masalah. Atuh kieu mah makin rusak nang Allah ieu. Asa teu kaharti atuh emang siapa datang ka dinya teu kaharti. Teu kaharti. Urang lamun encan datang kana hakikat ulah waka berhakikat. Syariat heula urang mah. Ka ditu moal kaharti. Ai kieu nang Allah kitu nang Allah mah tuh urang deuk naon ngarapi-rapi. Tuh pan biasa bakal lakos gitu. Bakal lakos kitu tah. Urang mah kakara ge datang ka syariat geus ngomong hakikat jeung ngomong syariat lain deui. Wayah syariat bae ulah waka berhakikat. Sebab naon? Sebab lu ngomong kos kitu bang geus teu perlu dahar. Asal maca subhanallah sabab. Urang mah mun maca subhanallah tambah lapar. Sepan urang mah. Ieu ngaji kakara ditambah sakit geus deuleuan jam bae. Beusi teu kaburu ngantri cak kene ya. Emang bersyariat atau syariat baik. Ieu keur carita bahasa hakikat. Kabeh ge nang Allah keur carita. Jadi urang leupas ke dimensi syariat, urang kuari asup ke dimensi hakikat. Urang keur aya kuari di alam hakikat. Jaka kabeh ge nang Allah sebab Allah teh al-qahiru fauqa ibadihi. Bisa henteu urang mempertahankeun sehat supaya ulah gering jatuh bisa. Bisa henteu urang mempertahankeun gering supaya ulah sehat jatuh bisa. Bisa henteu urang mempertahankeun hirup supaya ulah paeh jamal bisa. Bisa henteu urang mempertahankeun sugih supaya ulah susah jamal bisa. Bisa henteu urang mempertahankeun susah supaya ulah sugih moal bisa. Cak hakikat mah jak kabeh ge meunang Allah. Urang kos kieu tanang Allah. Ieu urang teh hirup kos kieu dedeg pangadegda meunang Allah. Apa pernah pesen baheula ka Gusti Allah henteu? Ketika urang ngaca Gusti Allahumma alhamdulillahirabbil azim kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi di Kangjeng Nabi. Allahumma Gusti sakumaha Gusti ngabaguskeun ka diri abdi, pangbaguskeun batin abdi, pangbaguskeun tata krama abdi, budi pekerti abdi. Sadar berarti menang Allah bagus kan? Ketika orang ngaca aya yang hideung amat ya. Oh hideung aja pengek deh. Beda jeung batur cak Allah teh isian nang pamere aing lain syukuran kunaon hideung-hideungan. Aya tah. Geus beda. Begitu orang ngaca je pendek ya aing mah. Tapi suku gede. Suku bae nomor 45 aing mah. Oh, tah masa kumaha naon atuh eta? Iki amat Allah nyieun ka aing. Nah, bahaya geus. Geus bahaya tah. Iya hakikatna mah menang Allah. Jelema ibadah nang Allah, jelema maksiat ge menang Allah. Cak ahli hakikat. Urang kuari ngomong di syariat moal akur. Tapi urang pindah heula ka hakikat, bakal akur bae jaka bege nang Allah. Ieu. Nu mantak urang lamun berangkat ka Allah make usolli keneh bae moal jadi wali-wali. Naon sebab? Sebab boga ngaku diri aya. Usolli fardhu zuhri, salat kaula karena fardu zuhur moal jadi wali datang ke kiamat gitu. Naon sebab ngaku bahwa diri aya. Ai wali mah geus bisa ngaleungitkeun pengakuan diri aya. Eueuh nu aya mangan Allah. Aju kumaha teu usolli sasar sia. Jadi amin rais ya ka ditu. Kudu kumaha atuh? Eta mah usolli dibaca eta mah gan sakadar tabaruk ti ulama tapi hate mah tetep Allah. Geus cenah mah manteng ka Gusti Allah. Allah teh al-qahiru fauqa ibadih, nangtung aing nang Allah, ngangkat leungeun aing menang Allah, usolli aing ge lain di aku ku aing nang Allah. Sholli fardhu zuhri, Allahu akbar nang Allah kabeh ge. Ngan eta mah keur carita teu meunang urang haju ngomong kos kitu. Allah nang Allah tah. Allahu akbar kabeh nang Allah ya nang Allah ya. Lain kitu aing hese ngomong na ieu kubayu. Hese ngomong na eta mah keur carita perasaan diomongkeun. Nu mantak moal anggeus-anggeus. Moal anggeus-anggeus caritakeun perasaan mah moal anggeus-anggeus tah mah perasaan meunang Allah lain kudu dihayalkeun. Ai kieu mah ngahayal. Ya nang Allah ya ka deui.
Allahu akbar ta ieu si dakep nang Allah ya aya be liwat nang Allah ta nang Allah ta eta jadi pokok ada salat nang Allah ieu mal beres ya ieu mah rarasaan teh ya babarengan jeung Allah innallaha ma'ana teh ya karasa ku dirina naon kitu kana huwa aqrabu min hablil warid ya eta teh karasa jadi caritana ngaji rasa hakikat ngaranna geus lamun geus datang ka dinya kabeh ge asa nang Allah kulluha al amakin kulluha arfa naon sebab kabeh ge keur deukeut jeung Allah iraha bae di mana bae nu mantep nya nama salat ge teu ngatur henteu ngatur wali mah salat ge aya teu salat nya mah kieu bae teu salat nya nama mantep beusi di lebur aya teu salat rante tuh kos kitu iya kos gitu banyak nama aja nama hayang ke Arfah bae bisa ngalengkah doang ngalengkah jadi Arfah ngalengkah doang ke Mekah wali mah mual aya wali henteu bisaeun ka Mekah setiap Jumat dikudukeun wali mah mun endek dibere bisa unggal sajumah sakali ka Mekah wali mah kitu bae di pamana wali mah kitu bae nya nama bisa nya nama besi endeu ka Mekah tok bae cenah dek muru salat Jumat ieu bisa bae besi eueuh ke imam urang di lembur eta keur ka Mekah sing ada tah pra kapangi di hotel eta geus kitu nya teh ka Mekah teh deketnya saku Allah dibere ilmu toy dideketkeun tek ngalengkah da eta lah wali Allah teh asal geus diangkat jadi wali teh rupa-rupa aya wali rijalul ghaib aya wali nuqoba nujaba ghoropa asaib aya wali abdal aya wali kitu autad aya wali muhtar aya wali imamani aya aqtab keur carita rijalul ghaib jumlahna 70 sadunya teh rijalul ghaib 70 nya nama tilok boga tempat nya nama rijalul ghaib mah pipindahan pindah kayak mun geus kanyahoan kawaliana pindah rijalul ghaib ngaranna mantak bapak kolot kula kijahian eueuh tempatnya nama eueuh kuburanna na kijahian kula boga emak ibu ngaranna kitu hajah nihaya boga abah boga bapak ngaranna Kiai Agrat teh boga bapak ngaranna kijahian tak kijahian teh kuburanna nya nama pas tengah peting jam hiji dikumpulkan santri dikumpulkan pemajikan dihudangkeun jeung anak-anakna can baraleg kabeh aya naon ieu dihudangkeun deuleu coba ti luhur tepi ka handap dibuka bajuna handapeun susu luhureun susu aya naon ka anakna aya anuan heueuh ieu geus nya geus ya abah mah endeu kaluar geus moal balik deui sing sabar sing coba bayangkeun tah anak jeung pemajikan ditinggalkeun tengah peuting gini abah dek mana? Abah mandek menghadap Allah, geus ulah loba omong. Santri ditinggalkeun. Trek bae keluar. Hiji waktu aya nu kapanggih di Cirebon, aya nu kapanggih di Banten, aya cirina hiji dampal sukuna. Oh nah, ieu nya nama gede hajur ada kajero gitu saeutik. Nomor gadua ieu luhureun susuna aya hunungan. Ta eta teh kos kitu teh di mana aya ta eta ta abah. Hese geus teu eueuh. Atuh bubar bae santri bubar bae. Anak atuh encan baraleg geus kitu bae. Ta eta teh diangkat rijalul ghaib kuat tante. Urang mah kos kitu ke heula urang itu cintaku. Masih berat ka pamajikan malah deung nyandung. Wah, tuh boro-boro jadi rijalul ghaib betul teman. Boro-boro teh 70 sadunia teh jang penguat dunia. Eta kata pugu-tugur keur kalut-kalut kayaknya datang lamun aya izin ti Gusti Allah kitulah mantap ku urang sok disalaman assalamualaikum ya rijalal ghaib assalamualaikum ya nuqaba ya nujaba ya uropa ya asaib nah lamun wali abdal aya 7 lantaran poe 7 wali autad aya 4 lantaran jihad teh aya 4 wali muhtar aya 3 lantaran ieu urang teh moal kaluar ti 3 imamani aya 2 masjid jeung magrib aya aktab kutub salilana sadunia ngan hiji diganti deui nah etalah dunia kawalian jelema-jelema nu geus kararitu teh ya ieu teh ya bisa ka Mekah salengkah ka Mekah salengkah coba eta
Gitu Ki Armin zarah ka Tuan Syabdul Qadir. Begitu zarah ka ditu cak penjagaana cikene mah cenah Buya Cidahu di dieu mun bahasa urang mah. Ngan meureun harita mah bahasana meureun Jawa meureun. Itu mun bahasa Jawa na cikene naon? Aduh tah eta tah. Ceritanya na cikene mah geus beres geus ceritana je. Cek Abuya Armin, aing naik kapal Abuya mah henteu. Pon pohara amat geus beres. Abuya beres balik ka dieu nyana nyaritakeun kapanggih jeung Hidayat ti Cilongok cenah di dituan teh jeuh nyana kapanggih teu bebeja keur di ditu mah eta teh kos kararitu amat ngomong taju ditanya pan muridna kapanggih jeung Abuya Dimyati muridna kapanggih di Baitullah kapanggih di Baitullah begitu datang ka dieu mama Buya kamari teh kapanggih henteu sia salah meureun lain aing henteu nya nama henteu ngaku aya Haji Napi kapanggih jeung almarhum Abah Haji Napi kapanggih jeung Albah ngaranna Haji Napi mukimin di ditu kapanggih jeung Abah keur tawaf di dieu nyana turun ka dieu bebeja ai kiai teh harita ka Makkah jeung kapanggih iraha ih berarti kan kapanggih henteu bohong sia lain aing teu di aku urang mah lamun we kapanggih jeung watuh aing teh oh eta aing urang mah nu lain jadi aing-aing pan belon eta urang mah teh matak lain wali teh kos kitu teh ngan wali asli mah teh aku ya nama ai urang mah nu henteu ge di aku emang urang mah raja belon urang mah teh gara aku padahal mah nyana kapanggih ajak Haji Nabi teh cek ieu jait teh kula atuh pan ngobrol cenah jeung Abah ka kula bebeja pan ngobrol pan cenah henteu iku mahal lakona ieu bebeja deh kan henteu apa badan teu ka mana cek nya teh eta Abuya teh lain hiji kapanggih jeung muridna begitu ditanya ka heh salah dia mah aing teu ka mana geus bae ka ditu sia geus direkeun kapanggih ai urang mah lain kapanggih teh sia jeung aing hari tadi pengkolan teh pan sia ku aing tah eta heuh aing eta tolol jasa hayang di wali-wali burung masyaallah sakitu sok kadaharan duit bupati ge moal aya wali ngadaharan duit di pemerintah moal aya haram teh nisbat di wali mah moal bisa hiber ge ragag nya tuh ya Allah ya Rabbi nah iya kayak cerita wali anu datang ke Mekah insyaallah ke urang sambung deui sebab ieu can anggeus wallahu a'lam.